ah tuh gening itu tuh jang astaga nggak anak maka dia jang ya udah sahur bapak kadio cenah sieun dicarikan moal kadio salikna di dieu yeuh Kang teuing dibawa si Isar gitu nya Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun rampes jang ka dieu anak king heubeul mate teh papangih ka dieu ka mana wae ari maneh Semua kapi hancur bapak tong cerik jang hong ditarima semua kapi hancur abdi aduh tobat teuing anak king astaga anak majang nuhun cu cager jae ti mana wae ari maneh mah teh melang lain kunanaon cepot perjanjian kamu oh saya nyerenge lainnya renge betul sedih aja sih masukan milu sedih kain jebeng daya pak bersih ayah kahayang bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pakumaha itu apaan jeung kuring teh geus ngawangun loro ning tunggal lir geni lan huruf B lir kembang lan sarine geni ne cepot huruf B dawala kembang ne cepot sarina dawala tuh gitu caina cepot kuring cenah capit teu nyambung karunya si dawala nepi ka kiwari nyari euring teh sok bebeja mawi abdi teh bapak kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu urang ka aki maneh ka itu ka sekar mume isin mah bisi rek ngojek atuh panggulikeun motor kitu ka mah nya atawa bisi hayang ngadalang nya ulah nungguan hotel wae nya numawi bapak abdi teh pengadugi kaki teh kepengaruhan ku impian abdi teh teh abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh tuluy kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh bapak oh aya problem batin nya naon jang ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah ngimpi naon jang ngimpi naon atuh teh ngimpi ngadu muncang ana nu kitu dijieun sedih ngimpi wae mah jadi pikiran naon atuh ngimpi naon jang ngimpi naon penting tadi kok bejakeun aka anu jadi bapak boh ngalagu boh ngabodor saya teh nyari bisa maksakeun urang atuh da mun lila aing mah kesal tong maksakeun da wala wah lamun digeureurkeun kurang kaler si laing teh ngimpi naon abdi teh upami teh lepat madina ugi jumaah 10 dinten 400 galangkung mangin dia tanggugi kaki wari mah ha duka
wage duka keliwon. Nya. Aing ngimpi teh kitu, abdi teh ke di patamanan we aya taman anu matak endah. Kemang-kemang warna-warni. Akhirnya tataman teh kurunyung teh aya istri gelis kawan wanti enah kabina-bina lucu teh bandang dosana teh dang dosan putri raja. Ai kabeh teh jono gitu. Ai abdi teh ngalieu kabeh teh kadeprak diuk da isin ningal rupiahna. Aduh bapak. Teu acan dikieuna ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu. Ai pek teh manehna teh Pak, kabeh teh kana tak-tak. Kana baju abdi dibedoa kaluhur abdi teh di piwarang nantung. Gado didang ngakeun. Bari jeung abdi teh aduh disirikna ngompolan maneh ku isin-isina Ngeleper Kang eta teh cacak teh dangdos. Da geuning ayeuna mah awewe teh di dangdosan oge kalau beuki goreng patut. Kemudian tadi na jeding. Tahu bari ngago goreng batur atuh. Lain. Cara ieu panjingkakeun heula tetangga aing nerecet kitu. Oh dah, Aka teh geus jadi idola di lemur urang di Tumaritis oge meureun dah hayang nyawe geletuk batuna gejebur caina. Babaturan urang teteh. Sampai wir hiji teh kitu. Ya, babaturan oge barang penta unggul mah kena naon. Tuluy. Eta dina impian teh istri teh kitu kakasina teh ngenalkeun cenah papi kabeh teh nyebut teh papi. Doa sakapeung papi, sakapeung empeh. Duduh teuing nya. Ngenalkeun ngaran abdi teh Wirginingsih. Saha? Wirginingsih. Cikeng neng teh di mana? Pan ieu cenah nagara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh. Leuh hilap deui nagarana mah. Abdi teh hiji-hijina putri raja. Purti tunggal. Kitu kan. Tuluy kumaha? Tuluy jang. Abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamagat anu sapertos kieu teh tipe kieu teh kitu ka abdi teh. Ora tipe aing tipe naon. Tipe akang mah tipe ting. Nah, saya teh heueuh. Poek. Atawa tipe reu. Ya, beli di babu ke ku aing dola. Terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. Sakapeung api, sakapeung engkang. Sakapeung api, sakapeung engkang teh apa nih? Abdi teh dipaksa kumaha da abdi ge lalaki dipaksa-paksa teh mah daek we hate teh. Eukeun mah eukeun da puguh normal atuh abdi ge. Heeh. Bener ja. Cikeng neng teh leres teh da abdi teh isina teh tetegeun abdi teh nyarangan anjeunna teh da puguh rumah sa abdi mah bokelek. Kang cenah muni harum kieu salira engkang teh pajarkeun teh harum awak aing teh wala harum. Sakieu pengarna teh heuh. Tuluy. Tah kitu iraha cenah Kang penak deui diantos pisan. Ya teh mau ngaranna teh kakasina teh Wirginingsih. Tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian Bapak. Abdi teh sanggup hirup, abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tambang rek ngagantung maneh. Modal abdi meureunnya. Tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna. Tapi dipikir deui pilaku maka jeung kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan yeuk eueuh rangkap teu aya. Tobat ting asna jingga
seolah-olah abdi teh biit nginek-nginek pasir jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku iu Ya ahli. kahayang di tungtung langit ya moal kahontah ku abdi jalma sangsara model abdi hoyong ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate ngaranna ge hate teu bisa dipangpalerkeun bapak ka dieu wae dina kongkolak panon eta istri jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kana jadi sepuh hoyong nyingkah ti lemur dek nuturkeun inung suku nah teteh make jeung ngimpi abdi tidak moal pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan moal balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawi lubuk hideung jadi bodas dada antel kana bumi buluan belucang jangan orai mun can kapanggih mawa ka wangsul aya anu jadi sedih teh wala mak cenah nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek tawala dek dihapikeun mak nyerinya teh Ya ada tuh sumpah. nyaah teuing Ngereset abdi teh kasih. aduh tobat ting anak king dawala jadi kaedanan ku impian lancing usap beungeut istighfar jang eta oge undang syariat ceuk teh istighfar agar we teu cager nah ieu teh bapa impian nah ka impikeun disebut ka impikeun da tibeurang teh teu mikir-mikir hayang kawin yang dan teu pernah panggih jeung cekolot lamun ngimpi ti jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngeling ka impikeun jadi abdi teh bade mios ti lemur bapak aduh disuhunkeun teh doa nanti bapak sareng ti mak abdi teh mung panuhun we abdi teh sanes teh hoyong mantosan kapriyogian mak sareng bapak di lemur nini mah nyeupah kakanya hayang tuturkeun inung suku sia itu geus ngagugu maka aing ini mawi abdi dongkap teh kitu bade anu restu we nuhun anaknya kasih bapak abdi diurus ku bapak ti kapungkur dugi ka ayeuna teh abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nuhun berat nanggung berat narimakeun kasambung ku kanya mak abdi dugi ka kieu teh mak nuhun mak muga-muga bapak mak salamina ayeuna penang teh ngan gue sinu kagungan abdi hapunten tidak sanggar rupi kalapatan tidak kabedogongan anak tidak ada dawala dek mi HP mak jeung bapak mi HP da geus karolo cece euy aing mah kumaha nasibna teu mikiran dewekeun bae dek mi HP mak bapak permios ayo ini sia kabina-bina teuing deuleu nah teteh kabina-bina teuing kakang Semar cicing oh wah terus ngingki gitu itu